Nepangkeun nami abdi Azhara Salsabila di dieu abdi jadi pawawancara nu kahiji. Nepangkeun nami abdi Siti Nurlinata di dieu abdi jadi pawawancara nu kadua. Nepangkeun nami abdi Nabila di dieu abdi jadi penulis laporan. Nepangkeun nami abdi Amelia Syaida di dieu abdi jadi kameramen. Abdi sareng rerencangan badi ngawawancara pikeun ngeunaan pangaruh COVID-19 kana perekonomian masyarakat. Wilujeng siang Pak, hapunten bilih ngaganggu waktosna. Abdi sareng rerencangan di kelas MIPA 3 di Madrasah Alif Negeri 1 Kahawan. Abdi sakalian hoyong ngawawancara kanggo ngawujudkeun tugas simkuring. Mun biasa abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun Bapak pikeun narasumberna. Biasa abdi ngawawancara Bapak. Biasa. Saha nami Bapak? Agus Bapak Agus. Sabaraha yuswa Bapak? Sampai umur 38. Mana alamat lengkap Bapak? Medan Jaya, Desa Cilemaya Bilang, RT 1 RW 2, Kecamatan Subang. Naon nu Bapak rasakeun dina kahirupan sapopoe di masa COVID-19? Ya perekonomian rada susah lah, berpengaruh. Naon nu Bapak pikir tina masalah ekonomi di masa pandemi? Cari uang jadi rada hese, jadi lebih sulit gitu. Penjualan menurun. Jalannya. Kumaha carita awalna Bapak bisa milih jalan dieu? Awalnya dapat tanya-tanya dari teman, terus ditawarin jualan kayak gini, jadi ya dari teman awalnya tidak rencangan. Kiraha Bapak mimitian Tahun 10 tahun yang lalu berkurangnya sabaraha modal awal kanggo ngabangun usaha? modal awal kurang lebihnya 50 jutaan. Biasanya Bapak icaran di jam baraha ketika jam baraha? Besok jam 8 pagi sampai jam 9 ini. Sabaraha penghasilan Bapak sadina? Ya lamun rame bisa sampai 5 juta, mungkin kurangnya di bawah juta. Rata-rata 3 juta lah per hari. Aya henteu perbedaan jalan di masa pandemi jeung teu pandemi. Jelas saya sebelum pandemi mah penjualan lancar rame lah. Pas pandemi kan jadi menurun, kurang pendapatan gitu ya. Apalagi Terus Pak hatur nuhun kana waktosna punten milih abdi sadayana kanggo waktosna. Mugi-mugi calona sing enggal pajek tiasa sehat sadayana Pak. Abdi sareng rerencangan pagawean pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu wae wawancara ti abdi sareng rerencangan. Hatur nuhun.